Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharaini al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun utawi kiku pasal saji abtul batal apa saumu saum biridatin kalawan sabab murtad wa haidin lan haid wa nipasin lan nipas aw wiladatin atau wiladah wa jununin lan gila walau lahdatan lan iku sanalika wa biigmain lan kalawan aina sakalor wasakarin lan weure ta'ada kang maha-maha bihi kalawan sakar in amalamun sumarambah ya igmalan sakar jami'an nahar yang dalam sakabeh siang. Ia pasal ajengan musonib ngabahas masalah anu ngaruksak kana puasa. Bima yubsidu bihi sauma. Yabtulu bantal saum biridatin kalawan sabab murtad. Naon ay murtad teh wahia rujuun anil Islam ila kufrin. Kembali tina Islam kana kufur eta murtad. Jadi batal puasana lamun nyorang pamurtadan ketika saum. Jadi hilang ta nya syarat ayeuna Islamna, syarat sahna kan kudu Islam anu puasa teh lamun murtad hilang Islamna maka batal puasana. Wa haidin wa nipasin kaduana ku sabab haid. Wa nipasin jeung nipas aw wiladatin atawa wiladah wa jununin jeung aina gelo. Walau lahdot walau kana dalika lahdotan sanajan eta junun nya lahdotan aina sakrejep saliwat gitunya batal puasa. Wa biigmain wasakarin tanda biin amma jami'an nahar tuluy batal puasa ku sabab ayeuna sakalor kekajejengan wasakarin weureu mabok anu ngahaja cenah igma jeung ayeuna mabokna anu ngahaja in amma jami'an nahar lamun ayeuna kulun minhuma igma jeung sakarna teh sumarambah sapanjang beurang gitunya. Sapanjang beurang teh ngagogoler we weureu atawa ayeuna sakalor. Qala al-Mudabigi saur Imam Mudabigi pal hasilu anna ridata wal junun wal haid wa nifas wal wiladah mata tarawahidun minha fi asnil yaum walau lahdatan yamna usihah. Cek Imam Mudabigi kesimpulanana murtad, junun, haid, nifas, wiladah ketika ayeuna datang salah satu tinu ayeuna disebutan bieu salah satuna fi asnail yaum dina tengah-tengah poe walau lahdatan yamna usihah sanajan ayeuna sakrejep ya itunya yamna usihah eta nyegah kana sahna puasa. Gitu cenah. Wa anna nauma jadi lamun teu ngaji mah moal apal kana pangbatalan puasa teh. Padu puasa, batur saur milu saur, batur buka milu buka. Teu apal nu ngabatalkeunana kana puasa teh naon. Jadi hirup mah kudu ngaji we. Kudu ayeuna boga patokan ya. Kudu aya garis-garis haluan, kudu aya pager lah rem. Wa anna nauma la yaduru kumaha sare mah la yaduru teu madorot. Fala yamna usiha walau istagroko yauma. Sare mah teu madorot teu matak jadi teu sah puasana. Teu matak jadi teu sah. Sanajan sarena sapanjang beurang ti jam 6. Panggih deui jam 6. Jam 6 isuk. Panggih deui jam 6 ayeuna magrib pas buka. Wa anal igma wa sakrona istagraqal yauma mana'a asihata wa illa fala fata'amal.
sakalor jeung weureu mah itunya anu ayeuna nyeepkeun kana poe ayeuna dina bulan puasa mana asih nyegah kana sahna puasa lamun teu nyeepkeun mah pala lamun ayeuna teu sapanjang beurang mah gitu ngan sakedeung maka eta mah pala teu matak ayeuna nyegah kana sahna puasa beda cek Imam Mudabigi tadi walau ulah dotan yamna usihah cenah murtad junun head jeung nipas wiladah eta mah nyegah kana sahna ayeuna igma jeung weureu mah lamun ayeuna henteu nyeepkeun poe dina bulan Ramadan henteu sapoe jeput maka pala henteu nyegah kana sahna puasa wa alam annal mugma alaih idza apaqo qada as-sauma mutlaqon ketahuilah sanyana nu sakalor di mana cager tina sakalorna maka kudu ngodoan puasana mutlak kumaha mutlak teh saun ta'ada bigmahi amla sarua wae rek ngahaja sakalorna atawa teu ngahaja maka kudu dikodoan eta puasa bila fi sholati fala yajibu alaihi qadauha beda jeung salatna nya salatna teu kudu teu wajib dikodoan salatna namun ketika ayeuna mugma alaih nu sakalor teh di mana cagerna teu kudu dikodoan salat illa idza kana muta'addiyan bi igmahi kecuali di mana ngahaja kitunya kekejenganana ku obat meureun kunaon wa mislu pada tafsil asakrona samin weureu ge kitu cara jamanu ayeuna igma nu sakalor jadi puasana kodoan rek ngahaja atawa henteu salat nama henteu wajib dikodoan cenah ka ditu namana summa lam anal haidawan nupas saida jala udruhuma yustahabu lahumal imsak kagorihima minal marid wa nahwihi tuluy i'lam muhotob goer muayyan maksudna kahiji muhotob goer muayyan tang anu ayeuna di lapadna keur saurang maksudna mah goer muayyan nu teu ditangtukeun hartina umum kasararea maksudna ilam teh naon cenah nu kudu dikanyahokeun teh annal haido anu pasasana awe anu head jeung anu nipas di mana hilang udurna eureun headna jeung nipasna yustahabu lamal imsak sunat pikeun nu head jeung nu nipas teh sunat ayeuna imsak ulah barang dahar dina tengah-tengah poe Ramadan teh eureun haidna jeung nipasna teh kagoirehi mah seperti lian head jeung nipas nya teh jalma anu gering beres ngadahar obat cager gitunya geringnana teh cager eta ulah barang dahar kaituna yustahabu sunat kama qala Husaidi seperti ayeuna nu dicaritakeun ku Imam Zayadi gitu paslun fi aksamil iftar fi ramadana wa kamihi al iftar fi ramadan arba'atu anwa'in wallahu alam bisawab al-fatihah a'udzu billahi